Bray. Iya, hap. Ayo nanya set teh. Sok atuh. Mana lamun mana asa ku sabun tara? Parah, Bray. Ih anjir najis. Make najis mata Bau. mandi ogen meh bersih tina sagarupana. Ya berarti ku sabun set teh mandi teh. Parah didinya masukan tayamum, Bray. Terus na tayamum set. Ai dia mandi ku sabun. Ya heuh ilahar mandi mah ku sabun lamun teu ku sabun masa jiga orai. Lieur didinya nu siga orai. Mane. Didinya Ih bare pertanyaan teh semang ngajauh semua kumaha karep sama. ih da emang salah tuh mah nya mandi ku sabun. Lah, mana nu salah mandi teu make sabun? Astagfirullahaladzim, Bray. Euy. Pakai berpikir secara logika, manya mandi ku sabun. Perasaan orang nu nanya mane nu pake unem aji. Ih, didinya tuh da nanya na salah. Nah, salah. Sok tanyakeun ke penonton, sok nanya na kumaha bieu. Ya, orang nanya ke penonton ya. Sok. Para penonton. Ya orang rek nanya ya. Emang orang salah gitu nanya gitu. Ji, emang mana mandi ku sabun teu? Gitu. Ya henteu mandi ku sabun. Lah itu. Pakai naon sih teh? Ya, di mana-mana oge amun mandi mah ku cai, pakai sabun, pakai sampo. Pikir secara logika. Maksud orang teh kitu Ji. Nah, lain maksud atuh, mata sing jelas. Heuh aing teh make cai nya lamun pake cai mah heueuh. Ya, tayamum pakai sabun.